Tan karena nih mana? Ayo orang mulai lah. Ulin ka mana bonah teu baroga duit urangna euy. Ai terus orang kudu kumaha atuh? Oh si Dege teu boga ongkos euy. Bon, orang dek nanya ka maneh. Rek nanya naon? Sok di radio kelam gina asli. Jadi kieu binatang naon nu miskinna salam dunia. Ayo mana geus nu boloho nya di mana-mana ge atuh hewan mah. Miskin nu beunghar. Ah, ya binatang anu miskin. Cek maneh naon? Kangguru. Kala. Nah, habat kangguru. Emang alasanna naon? Mau kantong ka mana-mana tapi duitan. Nah, sia tuh. Aya apal mah jeung nanya ka urang pelenggung. Tan. Ini ya suara naon sih, Bu? Mana ada suara naon? Wah, si anjing juga suara mau nggak sih? Enggak suara mau goblok aing ge gitu. Oh, goblok banyak aing naon. Lain tapi kela euy. Saya tak bujur anjing setelana naon bisa suara mau gitu anjing. Kan gua aing geus libur up goblok. Cok, mana teh lain rek mudik kok na? Oh, orang teh rek mudik Bon, tapi orang bingung euy. Nah, tuh meni mudik mah tinggal mudik we, meni cika nu bingung kitu. Lieur sugan mah. Bon, orang bingung euy. Kanu naon? Nah, tuh dari nama loba angkot geng kanu angkot teh, kanu umum. Si Dege teu boga ongkos euy. Ah, orang karek inget. Aya sih beuh kendaraan nu gratis. Mana ada kilo moal? Ya mah langsung langsung nepi imah maneh. Ah, nepi ka imah urang. Emang kanu mobil naon gitu, Bon? Mana yang nyaho? Tuh, Asia kan mobil ambulan. Anjing, Aisyah kanu ambulan mah. Mun modal, mun aing Aisyah goblok. Asa panas ci rezeki ieu teh euy. Nyari awak deui nya kolot teh kakepon deui. Aing mah meni asa kacida pisan boga kolot teh. Sugan we atuh euy. Aya ide di saung anu jelema baik di kebon nu bisa mencetak nu panas ci rezeki asa nyari awak ieu ieu teh. Kunaon itu si emang ngobrol sorangan ciga nu gelo, sabeurkeun ah. Bang, kunaon? Iya Jang, urang teh nya asa panas tiris jeung nyari awak atuh Sugandi bisa mencetan ku urang bae buruan 10.000 lah. Alam atuh mang tong poporongos kitu. Nya gering nya amek-amekan kos kitu. Sok-sok kayak mana nih loba ngomong pisan. Pencetan ya urang nyari awak ki kurang di buruan 10.000. Mana duitna? Ieu. Oh, atuh. Naon wae nu karasana? Iya tak urang cari kieu euy. Oh, atuh. Kalem atuh mane malah rek mencetan di jiksa urang. Ai terus orang kudu kumaha atuh? Mana mau kabalegan mencetan teh ieu bayar boduna juk ka itu. Naon mang ieu mah 20.000 lain ceban. Pulangan eta teh 10.000. Wow tuh orang teu boga duit, kayak orang tukerkeun lah tuh Mang, pulangan oge. Kumaha tuh? Geus we ieu duit kurang kamangkeun deui pulangan mah pencetan atuh urang. Atuh sok panena maikna ka itu. Alah, mantap ieu euy. Aduh, kehidupan teh nya teu boga duit, awak kaleuleus, beuteung we ngarebak awak katingali sangsara. Duh, itu euy, ayam ulin tapi batur deh. Ajak wae gitu si Tendi.
Bon karena nih mana? Ayo orang mulai lah. Ulin ka mana Bon teu baroga duit urangna euy. Ngeus hayu, baik kurang lah ditraktir gampang. Heuh ayolah siap. Emang Bon mana ngajak ulin ka mana? Iya, hayu we ka hareup urang ngopi. Ka hareup ka mana Bon? Tong ka hareup ah bisa ditilang loba polisi. Ah, atuh pira oge ka hareup da moal aya polisi atuh. Loba polisinya tapi jalan euy. Kalau mana ya tak? Kan atuh pira ge ka hareup lah. Tuh kudu make helm. Tiris Bon lain kudu naon Bon. Ah, sia mah. Ieu atuh ieu, make anjing ah. Bae Rudet. urang injeumnya. Oh iya, rudet sia mah. Tiris Bon. Bon ya tinggal tak asup-asup. Ah, maknya imane. Tuh Bon tinggal bisa mana percaya kan sudah asup-asup ini tak asup-asup. Ih, kumaha ieu? Maknya asa anjing teh asup-asup dulu tah mah jadi aya oge asup asa. Turun heula atuh manehna Sia mah anjing pangasupkeun. rudet goblok. Turun heula pangasupkeun teu maneh. Cek anjing goblok mata hirup teh sia tong gede hulu anjing jadi asup helm goblok.